saya jadi cakar gereta banget. Nah ada, bisa orangnya nyakar masuk. Saya ngelawan ke aing. Bos Odeng tong dikekel bos Odeng. Bos Odeng tong dikekel bos Odeng. Ampun bos. Oh, ngajak kawin gitu. Ya, hayu rek kawin aja na oge. Nanti gara-gara digagal ku anjing edan. Terus saya jadi aing materi perkosa. Kunaon atuh si Neng bercerik segala rupa sih ya? Hah? Baru bawah. Tah kitu belajar maneh teh Sunardi. Eta si Odeng. Itu sakola maneh teh Odeng. Rek jadi naon maneh teh. Lain maneh teh naon di dia teh? Teuliin jeung lalaki bisi pacampur geuti. Kayak adat jeung kulit lalaki hamil sia maneh. Tentu. Neng, hubungan orang teh dibawa ke mana? Dibawa ka mana kumaha ya, A? Nyarek dikumahakeun hubungan orang teh. Rek dikumahakeun naon Arya ning mah lieur. Maksud ate kieu Neng, hubungan orang teh rek di dieu apa dek ka jenjang pernikahan. Oh, ngajak kawin gitu. Ya, hayu rek kawin mah aja na oge. Mau paning geus mani tuh sapi. Neng, teu gampang ngabalikeun telapak leungeun. Butuh waktu jeung proses. Emang lamun geus kawin teh kumaha gitu? Yang kete urang bakal saimah bareng, Neng. Nah, make kudu saimah bareng. Panana aya di boga imah masing-masing. Yeuh, Neng, lamun geus saimah bareng rek kukumahan oge bebas. Main TikTok, rek kukudaan, kumaha urang. Berarti bisa kegelutan barenya. Neng, lain gegelutan hungkul. Bisa nyeun anak oge. Nyen anak kumaha carana? Kek mah aja-ajakeun. Ayo tuh, bari orang bejaan si Asunardi. Bisa hayangan boga anak oge. Yeuh, Neng, si Sunardi mah tong dibejaan moal hayangeun kawin. Gak anakna oge bakal membelah diri. Siga lentah wae. Heueuh. Gadi, Neng. Kenaon di dinya? Bobogohannya. Ih, si bos Odengnya kumaha neng we atuh. Neng, awalnya geus bisa maca. Hayu kawin ayeuna. Ih, embu. Nah, bet emung. Pan Neng teh geus janji ka Odeng, mun bisa maca, Neng kudu daek kawin jeung Odeng. Yeuh, Bos Odeng. Urang duaan teh geus saling jatuh cinta, sakedeungeureun kawin. Cicing sia Yadi. Mane tong ngarebut ka boga aing. Yeuh, Bos Odeng. Si Neng mah moal daekeun ka Bos Odeng mah. Ningali beungeutna oge ginggiabeun. Ah, teu bisa. Pokona mah si Neng kudu kawin jeung urang. Hayu, Neng. Bos Odeng tong dipaksa. Neng, ka mana? Tah, gara-gara maneh si Neng jadi ceurik. Pugu gara-gara Bos Odeng. Dipaksa. Enggak, Neng sia Yadi yang cakar gara eta banget. Nah ada, bisa orangnya nyakar masuk. Sia ngalawan ka aing. Bos Odeng tong dikekel bos Odeng. Bos Odeng tong dikekel bos Odeng. Ampun bos Odeng. Tong kekel. Anjing. Rumah cek bos Odeng. Assalamualaikum. Kunaon, Neng? Kunaon Neng teh heuh? Cari kusaha? Neng sih hamil, A. Hamil kusaha maneh teh? Kuduaan. Kuduan kusaha ieu teh? Si Ayadi jeung si Odeng. Ari maneh ngalakukeun naon si Adi jeung si Odeng teh atuh? Teu, A, Neng mah keur cicing. Ujug-ujug nyarakelan leungeun we. Kurang ajar jelema teh da gua teh video. Jadi, Odeng. Di kumaha sia si Neng kumaneh, hah? Tah Bos Odeng tah. Kumaneh oge sia Yadi? Geus sia tong para sia diperkosa nya sia si Neng kumarane. Sunardi, saha nu merkosa si Neng? Heueuh, Sunardi. Kunaon atuh si Neng bercerik segala rupa sia, hah? Tah Sunardi diceklan leungeun aku Bos Odeng. Si Nengna reuwas ngajerit. Sieun ningali beungeut si Bos Odengna ginggiapeun. Kumaneh ge sarua sia Yadi? Geus sia tong pas sia. Bener teu diperkosa kumarane? Henteu beneran Sunardi. Jadi pas diceklan leungeunna meureun ku Bos Odeng, ningali beungeutna kriminal, serem. Beungeutna siga anak merkosa. Terus sia Yadi aing mah teu niat merkosa. Heeh, teu niat perkosa yang ningali beungeut Bos Odeng.
serem. Gue sih kadang kunaon atuh bet nyarakelan dengan si Neng segala sih teh. Sunardi, si Neng teh dipaksa kawin ku bos Odeng. Mana anu ngerebut kamu aing? Cek adik ku. Neng tadi kumaha ku si Adi jeung Odeng teh. Dengan Neng dicekelan kuduaan. Aja jika nama supaya Neng teh hamil. Terus geus dicekelan di kumaha? Yang ngajarit atuh peraku Neng cicing wae. Emang naon Neng awewe naon? Atuh tibang dicekelan ukur moal hamil, Neng. Ah, inget teh omongan Abah baheula. Neng mana ke daun di dia tuh? Teu kulit jeung lalaki bisi pacampur getih. Kayak adat jeung kulit lalaki hamil siapa nih? Tentu. Kumaha sebenarnya si Neng teh ayeuna? Kekeh yang tadi hamilan kumarane duaan. Baru pawai itu udah mana mah. Tuh aya Mumi. Si Adi eta mah. Mumi. Ya, Dik. Oh, Sunardi. Nah, gitu geureun cenah. Kunaon maneh ini bungkus gitu. Lah, Sunardi gara-gara digegal ku anjing edan. Da mana ya di ngerebut kamu aing atuh? Bos Odeng teu mikir. Si teh yang dicakar deh ku aing. Ngus. Oseo. Mah kieu ya pikiran tah kumaha ngubaran si Neng. Sunardi, urang boga ide jeung akal. Kumaha strategina. Geus, aya mah urang rek nyamar jadi dokter. Dokter kumaha ya di? Dokter kandungan. Kami si Neng percayaan bahwa si Neng teh hamil. Besok atuh. Enggo Sunardi, ayeuna urang ganti baju heula. Itu langsung ka imah urang. Ayo. Urang ngilu. Ah, cicing naon ida. Oh. Pas atuh Neng, pencirik wae teh teu naon teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba kalau Pak. Neng, dokter naik meriksa Neng. Nah, dokter teh dibuntel gitu. Iya, tadi teh Neng, aya pasien ngamuk, alim disuntik nyakar-nyakar. Kela. Tapi bau kelek nama sarua jeung si Ayadi. Perasaan di Tendamang mah gitu. Neng, Bapak. Nyesok ka dieu urang pariksa heula. Mana pandanganna? Normal denyut darah mah. Teu hamil dokter? Teu. Tuh, teu naon, teu hamil Neng. Nah, make teu hamilnya, A. Sangkilang ning teh geus paadeuh kulit teh jeung lalaki. Bobohan ning teh mandul kitunya, A.